Tuh tempo stadion tuh. Kuat eueuh laleur-laleur bengek-bengek acan lewatan eueuh tuh, nya sepi. Tuh. Tuh. Coba pikirkeun. Bang aya serkiti we jaga eta serkiti jaga di dinya. Ngajagaan tihang listrik cenah atas dipaksin pusing rubuh. Tuh jelo. Da sarua wae serkiti ge jelema da lamun teu butuh mah moal daekeun ieu jaga ngajagaan naon. Da motor teu laliwatan, mobil teu laliwatan da jalan dijagaan. Peda wae ku butuhna da meureun busing anak pamajikan anak kalaparan. Sabari jeung gajihan 3 bulan sakali 5 bulan sakali ge dilakonan. Ya Allah, gerak kalalabur atuh eta si Konora teh. Tuh, mobil ge dek balik deui ka nyahoan ditutup, balik deui. Gara raje naha.